Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos ti karaos ayeuna carios nyambung neangan Bapa nincak bagian ka 61 atuh mangja ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa dangu hiburan pangbebrahmana. Atuh para wargi manganyangakeun bae hoyong nu tamat cenah Mang Jaya dongeng naon hoyong nu tamat mah atuh aya di playlist buka playlistna klik ke playlistna terus mangga buka we mana we ka hoyong margi di dinya aya lianti dongeng oge aya kegiatan sanesna Mang Jaya expose na Mang Jaya aya kumpulan-kumpulan video Mang Jaya aya nuju kumaha gitu para mitra mangga nyangakeun bae etang-etang pangbebrahmana. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasuguri kaum dangu nu dugi kadanget ieu masih sering ngadangukeun dongeng Mang Jaya di Mang Jaya official di channel YouTube ieu. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya official ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya mugi-mugi dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbebrahmana. Mangga nyangakeun neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka 61 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kiliksa. Para mitra anu mulia, sabot keur gunem catur bari leumpang ujug-ujug aya nu ngajerit. Datangna ti tebeh kidul gebeg anggara ngarenjag greuwas. Malah nyi saera curing hak nu tiluan dua kliuk aneh. Urang dinya teu aya nu kapangaruhan nu diuk dina golodog anger sisiaran jeung baturna. Nu keur nutu ukur ngalieu komo barudak ulin mah teu malire-malire acan padahal sora nu ngajerit matak pikareuwaseun. Anehna urang dia ongkoh-ongkoh wae nya kudu ditalungtik bisi aya nu teu beres Mang. Anggara ngaharewos. Kantosan dulu Jang. Mun sakali dia ngajerit urang sampeurkeun ka ditu teh Mang Dampa. Tekung silila koceak leuwih tarik batan tadi malah dituturkeun kudu ampun-ampunan. Pikeun anggara jeung Nyi Saerah ngadenge kitu teh teu geunah cicing. Naluri anu seukeut geus biasa hayang nulungan anu tutulung. Hapunten. Naluri anu seukeut geus biasa hayang tutulung ka batur. Aya deui Jang. Lain antepeun Mang hayu tulungan. Kolebat celeng tiluan jalma tepating kolebat lir kilat. Murukan tempat datangna sora barang goh hiji imah rada mencal. Kata tangga kahalangan ku kebon sampe di eta imah aya nu ampun-ampunan. Jeung aya sadala laki nu sasentak heuras. Enu disiksa meureun yu asup anggara mere komando. Tiluan pating keteyep ngadeuketan eta imah barang serog kahareupeun golodog. Breh aya hiji awewe ngora kira-kira 22 tahunan. Keur disiksa ku lalaki saluhureun anggara. Eta awewe dicabokan taya ras-rasan najan jejeritan menta tulung ge teu diwaro. Jeung aneh deui tatangga teu aya nu nulungan kawas nu papahare wae. Erah cegah tulungan eta istri. Naon we dasarna nu keuna pupanyiksa kudu ditulungan. Anggara ngaluarkeun parentah. Kawas nu meunang nyetel aripok parentah jeleng Nyi Saerah luncat ka tepas. Clek dina palupu. Datang jiga nu hampang teu nimulkeun sora. Kolebat ke tengah imah sakilat nongtak punuk si lalaki lengak ngadang hengak. Aduh, saya deh, ha? Lalaki gugurin jalan bari babadu. Kunyi Saerah dibantingkeun bruk namru di pojok, kuniang hudang lalaunan. Red kanyi Saerah panon molotot huntu kekerot beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Ari awewe nu tadi disiksa ngadak-ngadak jempe colohok bengong mata simeuteun. Kaget teu gugur teu angin ujug-ujug aya nu ngabendeng hareupeunana. Ngajegang miningan manehanana. Disangka geuning setan awewena nu ngaganggu ka aing teh. Sasia kumaha ni sia ngaganggu kana urusan batur. Na teu wawu kasih tegar ye. Jago Cilengkob deuleu ye. Ayeuna ngawasa Cirenda. Eueun wani ngalawan ka aing sia. Kitu sosoakna eta lalaki ngakuna masih tegar. Kituna bari nangtung panon mureleng ka Nyi Saerah. Itu jago Cilengkobnya, mana buktina? Nyi Saerah jebi, semunga hina ka eta jelema.
Puguh menimu dig nafsu pereup buleud huntu kekerot pok ngomong deui. Kurang ajar sia. Nyan ngajago sia, bikang. Mentok jumago najan ajol-ajolan awewe tetep sana pun lalaki deuleu. Sombongnya, cek Nyi Saerah asa dihina. Ngan sakilat dampal suku nyamber kana gado si Tegar, tapi tetela si Tegar teh eusian. Mata awas beungeut rikat ngagiwar atuh dampal suku Nyi Saerah ngepos. Ngan basarek dijewang sakilat ditarik deui clek, nincak palupuh. Bareng jeung si geus kitu suku kenca maju jajah pereup anu nyebuk kana hulu angan musuh. Hiu caku. Hello sia. Si Tegar penyoleong kod bari nyekel hulu angan. Teteh nyoan bet ngadak-ngadak ranyai kararoneng jari jeug ungkad panon buringas deui tuluy renghap ranjug bari mureleng ka Nyi Saerah. Tonggong nukangan lawang di dinya Mang Dampa jeung Anggara geus ngajega. Serepet si Tegar ngalugas bedog celeng luncat bari nyabetkeun bedog ka Nyi Saerah. Nu diarah beheungna pisan tapi Nyi Saerah teu gugup. Kalayan teu ngarobah kuda-kuda awak ngagilek ka kenca saeutik, leungeun kenca nyamber pigeulang musuh ti gigir. Hiu kep disusul ku leungeun katuhu nu ngeting perah bedog. Cebet celeng bedog ngaceleng kana bilik. Bros parat kaluar bilikna Ipis jeung Sirawing. Si Tegar nafsu manehna can wawuh jeung Nyi Saerah. Leungeun katuhu nu dicekal keneh ditarik sakaligus nyangkana dicekal keneh bari page. Padahal barang ditaris ku Nyi Saerah dilesotkeun cedut jungkel si Tegar ngajungkel ka bawah ku tanaga sorangan. Juralit cungkir celegedeg nangtung deui tel congo bedog Mang Dampa atel kana beuheungna. Ajedog sia mun usik ti korosia pegat deuleu cek Mang Dampa. Nu tetela gerakan leuwih cepet batan si Tegar. Puguh si Tegar meni burial buncelik teu bisa ngomong komo basa datang Anggara. Nangtung hareupeunana Anggara mencerong kana beungeutna. Panon si Tegar asa seram ukur bisa renghap ranjung. Can aya nu ngomong si Tegar nahan badana, sangkan ulah usik. Manehna cicing bari ngararasakeun kareuwas ongkoh teu ngarti deui. Nah di imahna ujug-ujug loba jalma. Jeung sidik ngamusuhan ka manehanana nu leuwih aneh datangna musuh teu kanyahoan, taya sora-sorana acan. Padahal ceuli si Tegar geus asa latihan sora nupang anu parampang alona oge sok kadenge ku manehna, tapi kadatangan Anggara jeung baladna teu bisa kanyahoan. Ku ayeuna hal ieu si Tegar geus boga rasa yen semahna lain jalma jore-jore. Ari awewe nu tadi disiksa ku Nyi Saerah dicekel pigeulang leungeunna dijungjungkeun sina nangtung. Diobeng ku Nyi Saerah tapi can aya nu ngomong sakabeh paneuteub tamplok ka si Tegar. Sanggeus rada lila pok Anggara nanya bari tetep mencerong. Kisilah. Naon maksud da nyiksa awewe? Nah beteu boga ras-rasan hirup teh. Awewe sifatna lebah lembut teu pantes disiksa ku cara kitu. Kuring paling gemes nenyo lalaki nu taya ras-rasan, nu daek nyiksa awewe tanpa wates. Si Tegar teu nemalan ngan sidik panona ruri buringhas. Ambek meureun niatna asa aya nu ngahalangan. Ambekan renghap ranjug huntuna kekerot. Jawab sia monyet bising dipencit cek waing. Cek Mang Dampa manehna teu nyaan. Manehna mah teu nyaan ukur nyingsieunan. Silaing naraon los ka dieu. Hai nyiga. Ulah urang Cilenta geus eun wani ngaganggu aing. Tapi nari sia bet ngajago. Nyingga sia. Si Tegar ngusir Anggara bari renghap ranjung. Ku kitu teh mah kawanina masih keneh aya make ngusir ka Anggara jeung baturna. Tangtu we para mitra ku Anggara teu digugu. Memang urang Cilenta bisa sarieun, tapi kami mah henteu. Rek ngajago, aya ngajajak ka bisa aing. Mun boga jiwa satria montong kicaran deuleu. Ieu urang ijen patutunggalan jeung aing. Montong main koroyok saya wani mah. Si Tegar bisa keneh ngamainkeun leta. Maksudna supaya bebas tina seseukeut bedog da dihenteu-henteu ge keung atuh da para mitra. Manco seseukeut bedog mah. Mang lesotkeun urang anteur ka hayangna nya jagoan. Mangga kan? Bang Dampa nemongkeun sikap nu kacida hormatna ka Anggara. Satengah banyol kituna tetapi kaharti ku si Tegar mah lain deui. Nyangkana mah jagona Anggara badegana Mang Dampa. Barang bebas tina ancaman bedog sakilat pereupna nyebuk kana beuteung beungeut Anggara. Tapi nu kitu mah babarieun Anggara ukur ngagilek meusan plos pereup milepas ngakan angin. Awak si Tegar da nyolontod di papag ku suku kenca Anggara. Nu ngosed kuda-kuda si Tegar.
Siap sorosot cungkel si Tegar geus rubuh deui. Korejat udang ambekan meningah hegak sabrut nubruk ka Anggara dipapag ku jurus anu lempeng geluh para mitra sadaya nengel kana hulu angen lengak puncelik lakatei berak deku hulu angen seueul ambekan sesek asarek dicabut nyawa mun geus ngajaran teh ama. Sabot si Tegar buburi lengan ciga sakarat awewena nubruk bari ngepeskeun Nyi Saerah gabrug ka si Tegar kuak ceurik bangun anu kanyanyerian. Kang Tegar, Kang kunaon Kang? Kunaon? Bari terus ngusapan pipi si Tegar. Bangun anu karunyangeun pisan, da puguh atuh Anggara jeung baladna ngahuleng teu bisa naon-naon bakat ku heran. Hari si Tegar can bisa nemalan kala ohek-ohekan orolo ngutahkeun getih. Beungeut sapajiga majid panon burial buncelik alatan kakeunaan ku peureub Anggara nu ngeusi. Nenyo si Tegar anu bangun parna si awewe mali ka Anggara lelengisan mata kuatir pokna teh. Aduh Raden ulah nyiksa salaki abdi. Aya kapalai mah mangga saurkeun. Naon nu aya di bumi mangga canak asal salaki abdi ulah disiksa. Mugi sing hawatos ka abdi. Anggara beuki heraneun. Red ka Mang Dampa red ka Nyi Saerah. Tiluan ngarasa heran naha bet jadi kieu. Horeng si Tegar teh salakina nganu jadi aneh na atuh bet nyiksa pamajikan nu kaleulewihi. Ceuk, kuring malin garong, lain rampok. Datang ka dieu lain rek barang penta tapi nulungan nu jejeritan. Tapi na bet jadi kieu ieu teh. Naon ieu teh hartina? Ceuk Anggara bari neuteub si awewe katempona bangun reuwas. Sajongjongan macolohok sungut muka teu soraan lila-lila pok nyarita deui. Raden teh saha salaresna? Kuring mah urang jauh. Kadieu sakadar ngaliwat kaparengan ngadengen nu jejeritan minta tulung. Kuring teu tega lamun teu nulungan sabab jelas cece disiksa. Tapi ayeuna jadi kieu kumaha ieu teh atuh? Raden, tulung-tulungan sote ieu lebar ku kongkorong rek direbut ku Kang Tegar lain keur nanaon. Tapi rek dijual keur modal ngadu sabab beuting tadi Kang Tegar teh eleh gede ngaduna teh. Nepi ka ngajual domba sajodo kitu salaresna mah. Oh, kitu. Nah bener Tegar. Anggara nanya kasih Tegar anu geus rada leler nyaritana. Ngan awak jadi lungse. Leres jang. Leres akang rumah sasalah. Geus maksa mirusa ka pamajikan. Lieur akang teu boga modal keur ngadu. Panas hayang ngerebut duit nu kamari. Bongan eleh ngadu. Anggara para mitra jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa pating haruleng. Teu bisa magar kumaha ari kitu malantaran nu pasea teh marebutkeun urusan pribadi. Atuh taya garong taya bangsat paingan tatangana eueuh nu nulungan da eta meureun geus teu aneh. Kang Tegar, eureunan kana ngadu bahaya ceuk Anggara. Ah, teu biasa jang, akang diancam ku Banar. Mun teu datang rek ditewak dipake tumal Cimeong. Cimeong mana? Talaga nu sanget nu loba jurigan. Tengah hartina ya Banar bet kitu patut aneh teuing. Ulah kaget yang, dunia pamainan memang loba nu teu mata kaharti. Utamana pikeun ujang nu can terang kana seluk-beluk na main. Keun ayeuna maleupaskeun we jelema. Yu ah, urang nuluykeun lalampahan. Ceuk Mang Dampa mere putusan jeung deui mangrupa hiji isyarat. Sangkan Anggara ulah kapapanjangan nyarita. Da moal aya gudana ngomong ka saurang kudu sanggup mah ngabangkrutkeun Banarna. Bener Mang Yu atuh ah, Kang Tegar, ceuk hampura aya kuring ngaganggunya, amit saja nuluykeun lalampahan. Teu nunggu jawaban tiluan tarurun ti imah. Leos ini teu loba omong atuh meningah uleng si Tegar leungeun katuhu nyekelan dada ti koro asa peureus. Sirah lieur panon ririakan ari pamajikan pok nyarita lalaunan. Kang Tegar, bisi panasaran keneh mamangai anggo kongkorong nu abdi, tapi akang kudu janji yen peuting engke, peuting pamungkas. Akang udah datang deui ka tempat ngadu, tinggalkeun naraka teh Kang. Pamajikanana ngalaan kongkorong. Song dibikeun ka si Tegar tapi nu diberena kalah ka ngahuleng. Mencerong kana beungeut pamajikanana kajadian bieu muka alam pikiran nu nutup. Omongan Anggara ngadatangkeun ilham nu aneh. Akang hampura moal tulus ngajual kongkorong. Hutang akang ka Banar rek dibayar ku cara sejen. Sakali dihampura sarta eta kongkorong sumputkeun sing buni bising kapanggih ku si bebok. Kitu cek si Tegar hiji ucapan nu ajaib. Sabab saumurna can kungsi aya eling salawasna haok hamprong. Tara daek ngadenge kana omongan batur. Komo omongan pamajikan mah tara dianggap.
mitohana geges taakeun malah masieun sabab si Tegar kasebut jawara wedalan Cilengko. Ari pamajikan harita teh Mang Tegar ngahuleng bari ngeukewe kongkorongna. Asa teu percaya kana omongan salakina, tapi lila-lila mah sadar. Ieu teh hikmah tina datangna semah nu tiluan anu kumanehna disangka bangsat. Pangna nyangka kitu para mitra sadaya geus teu aneh, sabab di eta lembur geus sababaraha bulan keur meujeuhna mahabu. Riweuh ku garong jeung bangsat anu sok terang-terangan ngagarong beurang. Pamarentah didinya geus taak teu sanggup numpes sabab gegedugna lain bantrak-bantrakeun. Tegar, amanat akang rek dilaksanakeun tapi kade sing waspada Kang, si bewok teh tara beunang di bawah badami. Si Tegar ungeuk tana dingarti. Kuniang hudang lalaunan jumari jeung katepas terus tengah-tengo. Maksudna mah hayang nenjos semah nu tiluan teh. Tapi lapur geus jauh teuing ka mana. Hanjakal pokna bangun hanyelu. Naon Kang? Semah nu tilu can kanyawan ngaranna. Akang kat haji, akang asa boga pangharepan asa aya gunung panangeuhan ieu. Jigana eta semah lain jalma samanea, sakti lain jalma jore-jore teh. Teangan atuh Kang pas didacan jauh. Si Tegar ungeuk tuluy singkil angen anu nyeri teu dirasa, jut turun rek nyusul semah nu tiluan. Hayang nyaho hayang wawu hayang tepung sugan beunang di pentaan tulung. Para mitra sadaya kacaturkeun anggara jeung baturna harita teh leumpang mapai jalan tengah. Barang mengkol kakencang ngadengen wang-weng wong ngomong sakapeung brug-breg sora palupuh. Diserang ku sora lalaki jiga anak jeung indung keur parerea omong. Kawas nu keuna ku sirep nu tiluan ngaraneg heula atuh keur honghang kadenge pisan. Ujang kasep ulah kamalinaan teuing anaking. Geus eureunan kana ngadu teh sing inget kana pikahareupeun. Sing inget amanat ti bapa maneh. Mama teu bisa ngawaris harta, iwati ngawaris ilmu jeung kanyaa. Geus anaking ulah sakali-kali deui eureun kana ngadu eureun. Kitu sora nu mimiti kadenge jelas. Kawasna hiji indung keur mabagahan anakna nu keur meujeuhna nyanu kana ngadu. Tapi papatah kolot kitu teh ditemalan ku sora nu kasar jeung garihal. Sesentak bari nenjerag palupuh ngan hanyaka teu katenyo ku angara. Ngomongna di jero imah ukur kadenge sorana. Ganeng ini pewot lah. Nanti bosan mah patahan ka kuring. Sok adieukeun anting da tuh urang pake modal. Teh geus ngalobaan mah da moal keur saha. Aing mah panas ye, panas. Puluhan ribu ka laut. Can kajait. Dah, can kajait ye. Sok adieukeun anting teh. Kadenge nepakan dada. Ujang geus nu geus mah ulah ditamah deui, marela. Marido moal taji tatagihan. Ngan panuhun ulah rek ditamah deuykeun we nu geus mah geus ieu geus. Mak dibikeun moal ayeuna. Da ya. Lenyap hate anggara ngalenyap. Ras ka indungna nu ditinggalkeun di lemur ujug-ujug breh hiji adegan nu mata ketir. Hiji anak keur ngancam ka indung nu tanpa daya. Uteuk sajalan jeung naluri anggara tega teu tega ngantepok marentah. Mang cegah. Siap Jang. Jeleng Mang Dampang ngaluncatan pagar. Kalacat unggah ka imah para mitra sadaya. Tina janela breh hiji awewe kolot geus wisan. Keur inghak-inghakan ceurik bari meungpeunan beungeut beheungna di ungkulan congo bedog. Mang Dampang ngalenyap nya ge ruruntuk garong-gerot. Nenyok kitu mah teu tega betras ka indungna. Nu geus taya di kieuna malah mah inget-inget kana dosana pribadi. Sanggeus aya di tengah imah haok nyentak ngagunakeun tanaga batin pikeun ngaruntagkeun hate musuh. Tahan. Kebeg si Jajaka ngarenya griwas. Kersaning Allah bedog teh murag keuna kana pingping indungna untung teu keuna kana tongongna. Atuh teu mata kraheut bedog numpang dina pingping si emak. Ari anakna buncelik bari ngadeg-deg teuing amak teuing sieun ku Mang Dampang. Anak doraka kasebelan sia teu gableg polo deuleu. Rajin wani ka nini-nini nu geus tanpa daya. Aing ge tukang ngadu sia tara kitu ka indung mah deuleu. Satengah teh sadar Mang Dampang nyarekan ka si Jajaka kontan bijil tina ati sanubarina. Bakat ku teu panuju neno kajadian kitu. Cani Kak. Rek naon kumawani asup ka imah? Ning deui culangang-culangung sia kumawani asup ngaliwatan janela. Teu sopan ting bangsa cia. Eta Jajaka ngaburingkal amarahna. Kareuwas leungit timbul nafsu. Maklum budak ngora keur meujeuhna getas harupateun teu bisa meper nafsu jeung can boga luang babari nyeuneu ongko. Entong loba bacot aing disebut culangung ku sia.
Moal nu leuwih culangung di jalma nu kumaha wani ngarah pati ka Inung deuleu. Mang Dampa nunjuk ka si emak. Nu colohok bari jeung pias teu ngartieun kana eta kajadian. Ari anakna asa dihina jeung asa dikagokan niatna, teu make perhitungan ujug-ujug sirintil rek nanjang narajang ka Mang Dampa. Datang-datang seuk peureup rek nonyok dada make jurus lempeng. Ku Mang Dampa ditahan ku Dampa leungeun katuhun nu meber plak det. Dogong ngadu tanaga, lep serod mundur maju diulinkeun. Lila-lila Mang Dampa hayang ngawarah ka Jajaka nu barangasan. Dina mangsana si Jajaka ngadorongkeun peureup. Sakalian dirawel pigelang leungeunna ditarik bari dicentok. Soloto cedak tarangna neungar tihang kabantingkeun ku tanaga sorangan. Aduh. Pokna bari aduh-aduhan bari tuluy hudang ret ka Mang Dampa. Nu masih keneh ngajega deukeut indungna, si Jajaka ngagugudug nafsu ngagedur teu katahan. Korejat hudang deui ka nyeri henteu dirasa. Kop kana korsi peleuwar dibaledogkeun ka Mang Dampa. Ku Mang Dampa disangap teu diruksak, karunya ku indung ka indungna. Sok ditunda panonna mureleng ka si Jajaka. Lingjang ulah kamalinaan bising kaduhung akhirna, gandeng sedan sia. Jawabna bari sabrut nubruk teu make perhitungan. Peureup kawas tadi nyebuk make jurus lempeng. Mang Dampa teu obah teu ngobahkeun kuda-kuda. Leungeun oge teu digunakeun malah mah dada dibuka lebar-lebar. Kiuk keduk peureup si Jajaka nengal pisan tapi teu dikeras teu dirasa. Teu karasaeun si Jajaka asa diulinkeun. Cekuk nonyokan sababaraha kali. Lila-lila muringis peureup lalinu asa tas nonyokan batu. Muringis bari mundur beungeut sepa leungeun ngaleprek ngomong teu wani pok. Ret ka indungna, ret ka Mang Dampa. Ayo sing bentet sia kunyuk, Mang Dampa nyungkun. Tapi si Jajaka kalah muringis unur-unuran. Ku Mang Dampa disampeurkeun kek sirah bajuna ditewak, kerah baju ditewak ditarik rada ngajungjung. Atuh menibun celik sieuneun beungeut tambah sepa padahal mah moal dikukumaha sakadar rek disingsieunan. Orokaya para mitra indungna teu tegaeun nenyo anakna di kitu-kitu teh. Gero ka Mang Dampa bari lumengis. Ujang, Kasep, Juragan, ulah nyiksa anak emak, ulah disiksakeun bae Mama Ridho, Mama Ikhlas. Ulah dikukumaha ye. Tuluy esod-esodan ngadeuketan ka Mang Dampa. Nyuuh kana Dampala suku atuh samar polah Mang Dampa tepok nyarita. Ma, ulah salah arti, Ma. Kuring mah nyiksa anak mak, tapi rek ngawarah. Ngarah teu calutak jiga tadi. Anak mah kudu meunang didikan nu sampurna. Ulah diwawoi ku hartabana akibatna biadab. Moal nyaho balas budi. Moal aya rasa hormat ka kolot. Ujang mah teh lain teu ngarti. Tapi anak mah teh sanyana mah sifatna hade, tapi ku ayana banar-banar ngadu nu jahat jeung telenges. Anak mah kababawa jadi resep mabok-mabokan. Resep ngadu tadi nama henteu, bager, nurut. Ayeuna we kitu sote kabawakeun Ujang, Juragan, Kasep. Mang Dampa ngahuleng ret ka si Jajaka. Nu direret ukur neureuyan ciduh beungeut tetep sepa lila-lila sot dilesotkeun deui pok Mang Dampa nyarita leuleuy. Ujang, udah sekali-kali deui nya nguhak campeulak kanu jadi indungnya. Indung teh tunggul rahayu ai bapa tangkalna darajat. Mun Ujang doraka ka indung bebenon ti Allah. Saumur-umur keuna ku ka Ujang. Sabab pangeran moal ngahampura ka Ujang salila Ujang teu dihampura kudu jadi indung. Meungpeung indung hidup. Yeuh, Candra gerag kecap supada, buru-buru gereling minta dihampura. Tuh tenyo ku Ujang. Tuh tenyo. Indung Ujang mah sakitunya anak ka Ujang piraku jalma nu mikanya rek ditanasa. Sing eling Kasep, sing sadar kana kaayaan, sing nyaah ka kolot nu geus ngandung hidup 8 bulan di lana. Si Jajaka ngahuleng. Indung nage colohok teu sangka jalma nu datang teh teu dionang sakitu hadena. Disangka mah rek ngagarong rek babadog rarampog nyatana bet mawa obrolan karahayuan pikeun anak jeung indung. Ngarti Ujang? Mang Dampa nanya bari neuteuk. Si Jajaka ungeuk cipanon merebei bijil celak kana bajuna ambekan kerep awak ngadegdeg. Reuwas kareureunnakeun. Cukup Mang tinggalkeun Mang, ceuk angarati luar. Mang Dampa teu baha kolebat cenah luncat deui kana janela. Sabab pantoma dikunci, sakilat geus aya di luar.
Anak jeung indung colohok bengong teu ngarti kana eta kajadian. Nyi Saerah jeung Anggara miheulaan leumpang dituturkeun ku Mang Dampa. Ngajugjug ka hiji warung nu aya di sisi jalan sanggeus tepi bus ka jero bari uluk salam. Assalamualaikum, cek Anggara. Waalaikumsalam, jawab si Aki nu boga warung. Manigiak ngabagiakeun Anggara make jeung ngajak sasalaman sagala rupa. Da biasa namah tara. Mangga linggih Ujang, Nyai mangga linggih. Meni someah pikaresepeun. Dek dariu kalayan tenang Nyi Saerah geus teu kuateun ku hanaang. Memehna naon mentah heula cai ente. Ki aya cai ente ki? Sore cai magelis mangga nyanak nyalira, tayu wadahna, bade gelas mangga, bade ku batok mangga. Kumaha pangersa we mangga nyangakeun. Si Aki nunyuk wadah cai. Asa waas kana batok teh ki da abdi mah geus tuman kieu. Di lemur gesok dina batok nginum teh. Cek Nyi Saerah bari cure nyicikeun cai kana batok. Entengan keur manehna wungkul tuluy nyicikeun keur Anggara jeung Mang Dampa. Regot ngarinum nyaan hanaang da teu mahi ku sabatok. Sarerea ge mino ari si Aki ret deui maling reret. Da eta semah teh anyar pinangih taratisa sarina tepung jeung nu ieu mah. Lila-lila pok nanya namplokeun ka panasaran. Ujang sareng Nyai teh nu ti mana? Ieu teh asa anyar pinangih Aki mah. Tebih abdi mah ki ti gunung. Anggara miheulaan ngajawab sabab ku Nyi Saerah mah bisi dibalakakeun sajalatrahna. Oh, janten kitu bade angkat ka mana? Atuh ieu teh atan api mulih ti mana ieu teh? Nuju ngalalana ki milarian pangalaman. Maklum abdi mah ngora keneh atah sareng kirang luang. Waduh sae bisa leres kedah kitu Ujang. Ngaraseur pangalaman. Hae, bade ngaleueut naon atuh made tuang atan api bade nu amis-amis. Pami aya malah bade ieu teh hoyong nedaki. Ti siang teh acan mendak sangu, temal Anggara. Mang Dampa ti tadi kere geus nyelebak ngadaharan goreng peuyeum. Aya sangu oge Ujang nanging wayahna kedah ngantosan sakedap. Ke sini ni nuju ka lorompok heula ngampihkeun hayam. Moal lami da kantun ngakeul ameh raos ongko haneut mah. Mangga ki sawios da siang keneh. Geus puguh kitu mah para mitra, Anggara jeung Nyi Saerah ngadon ngajak ngobrol ka si Aki. Ku si Aki dilayanan kalayan someah sakur nu ditanyakeun ku Anggara dibejakeun. Malah ku si Aki diterangkeun magarkeun teh. Lemur cilentah keur meujeun hareeng lantaran aya kasakit anu narajang ka pangeussi lemur. Nu akibatna rahayat balangsak teu ti brasare teu ngarasa aman. Lantaran garong jeung rampog mahabu beja nu disiksa teh geus teu aneh. Malah nu maot alatan dikaniaya ge meh saminggu sakali kacocokan. Barang ditanyakeun nu jadi ulon-ulon pangacau si Aki ngabige. Lain teu nyaho cenah para mitra, ngan teu werat nyaritakeunana bisi katempuhan buntut maung, kacibit kulit ka bawa daging, bisi ngadatangkeun mamala ka dirina. Saanu janten kokojona ki jeung deui sok di mana ngaduna teh? Sareng ngadu naon deui? Anggara nanya sakali deui sabab can sugema mun can meunang katerangan nu lengkep. Kumaha atuh para mitra si Aki barang ditanyakeun soal eta teh? Aduh, Ujang kasep. Hampura 1000 kali hampura Aki teh ditanya eta mah teu wani nerangkeun. Lain teu nyaho, lain teu ngadenge ngan Aki teh keung hayang keneh hirup. Ngan ai rupa pamainan mah bisa ngabejakeun manehna teh jadi banar main dadu. Teu pirai pamainan mah tapi akibat nu timbul di masyarakat kacida matak marudahna. Cek si Aki. Di mana tempatna ki? Pipinahan da sok aya kontrol ti dayeuh. Ngan aneh mun rek aya nu ngontrol sok ngiles teuing ka mana teh. Anggara jeung Nyi Saerah silih teuteuk. Ngan aneh mun rek aya nu ngontrol teh sok leungit. Manehna memang para mitra ari Mang Dampa mah tenang cigana teh teu ngarasa aneh ngadenge katerangan ti tukang warung teh. Kalah melenyun udud bangun nikmat. Sanggeus rada lila para mitra sadaya Anggara nanya ka Mang Dampa. Mang, ari main dadu teh kumaha? Wah, diterangkeun mah hese jang mending ge urang sakalian we lalajo yu ngarasidik jeung tetela. Temal Mang Dampa satarabasna.
teu mikirkeun akibat nu bakal timbul. Wah, mamang mah kumaha mun ka olo terus kabita. Mang yakin pamadegan Ujang mah bisa diadalkeun. Da Ujang teh jago sagatiga atuh. Mang Dampa teh euleum-euleum. Muji ka Anggara malah kadengieun ku aki tukang warung pok nimrung. Laras Ujang ulah kumaha wanila haloho kalinya ari teu buleut bate kadan mah. Margi numutkeun wartos ge nya kitu. Sing saha nu wani asup ka tempat pamainan sok dipaksa kadang ngiling main kitu tah. Mun teu daek balikna sok bocok. Kadangkala teh saeutik nu balik ngaran, mun kuda wargana ngadakwa bakal rekse. Sok namahan korban kitu. Waduh, kutan kitu Ki. Kumaha mun teu boga duit? Mang Dampa reuwas ari ngadenge kitu mah sabab manehna teu boga duit. Nu nyekel duit iwati Anggara pamekalan ti Suhama. Sok dipaksa sinaneangan duit kitu teh bali diancam. Nu matak sok aya kajadian salaki maksa mirusak ka pamajikan ngarebut adik. Ajawa kongkorok. Sok aya anak nu maksa ka indung minta duit sa kahayangna. Tampulana sok aya nu tega ngajual sawah, duitna dibawa ka pamainan. Ieu kajadian teh lain sakali dua kali, tapi meh unggal poe ngaranya ka lembur Cilenta. Urang dieu mah teu barisa tenang, teu barisa usaha sabab keung ku eta. Loba kasieun jeung kahariwang. Akibatna loba nu miskin ngadadak, loba nu gelo ngadadak. Siwah bakat ku ketir nyang hareupan kajadian tak kitu Ujang. Mang Dampa ge para mitra ngahuleng mung hanya kal waktosna ka Bujengse. Mangga tu para mitra wilujeng kantun bae permios.